Eta geus loba jasa dongeng gos gitu para wali Allah. Imam Sibawai bae. Man rabuka. Ka dieu malaikat, man kalimah naon? Man. Jepan nalanya kalimah. Kalimah naon? Pan aing mah jago nahu. Sia batu mah santren kan. Terus tanya kan mondok mah mondok atuh. J atuh geus tenang we. Bebeja malaikat Gusti. Aya hamba Gusti ditanya man rabuka cenah jaknya langsung make tu nyatanya emang gua. Wah atuh tah mah geus wau jasa jeung aing sia teh mah nanya. Napan gula mah tugas. Atuh geus bejakeun bahaya sia nanya eta mah. Tah mah geus ma'rifat tah mah ka aing. Bebeja hampurannya makana. Maksud tu nyatanya segala. Teu geus ma'rifat geus wau jeung Allah. Teu badag jelema ahli ma'rifat mah kadaleun ego, padahal lain ego. Nyana keur di makom hakikat. Nyana keur di makom hakikat kadang-kadang nyana teh galak, kadang-kadang teu karasa. Nyana di makomna lantaran neuleuh nu salah teh harenges. Neuleuh nu salah teh harenges sebab nyana geus aya di makom eta teu karasa. Dibantak Gus Dur ngomong ceplos-ceplos atuh teu karasa nyana mah sebab di makomna. Ketika ditoel Gus kenapa begitu? Atuh enggak tahu, saya juga enggak tahu begitu cek nyana teh. Atuh hese bae geus aya di makomna nyana kos kitu. Tah nu mantak geus datang ka luhur gitu kadang-kadang sak oh aing salah ge lain salah naon atuh beureun aing waduh aduh sabodoh lah kumaha Allah bae geus bae sebab nyana geus aya di makom. Nah asyhadu an la ilaha illallah